Bibir pasir mampai jurang
Alhamdulillah. Upina sakitu. Laras pisan rengse kapidangkeun tawis laguna teh Cadas Pangeran. Cadas Pangeran Pawan mangrupikeun salah sawiosna ikon kota Sumedang. Eta teh nya anu ngahubungkeun Sumedang sareng Bandung. Laras. Tapi alhamdulillah ayeuna mah ku pangwangunan aya tol. Nah, jadi tiasa ka jalan tol, tiasa ka jalan ngalangkungan Cadas Pangeran. Gitunya. Yo Pak Wawan, geuningan alhamdulillah reueus masih kene aktif sanaos tos usia senja gitunya. Mohon. Ayeuna masih kene tiasa ngiring pakaulan, hatur nuhun pisan Pak Wawannya. Heeh. Kapinaon ka tukang kendang? Ya. Salasna mah ieu teh seolah-olah murid. Murid cenanya pohara. Murid ka dieu heula atuh murid. Hoyong ngobrol jeung murid macinya. Heeh. Pokona mah hatur nuhun pisan Pak Wawan tos ngarojong ka acara Calung Gesek TV. Penerus itu. Iya teh. Mohon. Oh, sarua jeung calung. Calung penerus. Ayeuna janten mandiri. Mandiri namanya. Lain tadi teh pan ngadangu teh sok produksi atanapi ngadamelan calung. Nah. Ieu hoyong sakedik we panginten geseran ka dieu. Hoyong kuninga teh proses ngadamel calung. Ti kawit dogi karengsena ngadamel calung kumaha? Cik. Oh, ti kawit ngadamel. Heeh. Nya ti kawit ngadamel mah tiasa kieu milaretna abina. Laras, awina, awi kedah awi naon? Awina teh. Namina Awi Picalungan, awi gombong atau awi naon awi wulung, awi cekes biasa. Awi wulung, awi hideung. Gitu. Eta bahan awi anu terbaik wilayah menurut daerah di mana? Anu terbaik nyata wilayah teh kedah di non di gunung. Di gunung. Tanah Berem. Nya lulusan langkung saya mah. Pami dataran tinggi meureun nya. Nah. Salah sawiosna pami di Sumedang daerah mana nu sae? Upami di Cirembu mah aya aya teh nyata tipa di Pangjugjugan. Pangjugjugan eta kualitas awina sae. Sae ti Saung Ujo ti Bandung. Gitu. Geningan eta. Nah, Kang, apakah ngadambal teh ujug-ujug dibentuk juga sepertos calung atau napi aya proses atau acan dibentuk kumaha? Jantan kieu ngadamel calung mah aya anu dituar langsung ditangtungkeun. Ulah digolerkeun. Ulah ngaduk meh caina turun Oh, maksudna mah eta sanes mistis. Sanes. Oh. Terus digolerkeun. Aya abdi mah sanes kitu. Dituar diragajan heula 2 buku. Jantan terus aya dikeum. Tah abdi mah ayeuna prosesnya dikulub dina dreum. Nah, pangna mah maksana dikulub meh naon? Ameh teu kena hama. Oh, teu meh engke teh pas garingna teh teu wedakan sok aya bijil ngeprul wedak. Gitu. Eta salah sawiosna. Teras atos dikulub ditangtungkeun ameh caina turun. Meh leres garingna teh gitu nya. Dipoekeun atau napi memang dituuskeun unggul? Ulah dipoekeun janten upami saya mah digantung-gantung. Sagaringna. Nya sagaringna ditangtungkeun. Di angin-angin nya. Angin-angin. Eta. Tos kitu. Nya tos kitu mah jarakna teh paling tereh 7 sasi 8 sasi. Atuh lila doang. Nya lami. Eta teh nya di angin-angin sangkan garing teh proses nu ngantosana teh 7 sasi. Malahan Kang Ipok ya aya pun alo nyuhunkeun awi naon awi hideung dan di luarnya narang tungkaon naon kang heureuy entong leungkeun di pasien atos 20.000 ku abdi mah. Masalahna naon ngingkeunna matak anu nyebutkeun pangingkeun calung gratis we buat ngingkeunna ge sabaraha. Oh benar gitu. Prosesna nu teu mayar teh jelema teh gablek ka era. Berarti lo banu kasiniran ya dong. Berarti gratisan unggul ya. Boa. Horoy eta horoy. Meuli nya tah janten aya di kulubna tadi sabaraha lami? Nya di kulub namanya sekitar tos non dan mal hipu-hipu nya. Mal hipunya kumaha aturan urang we gitu. Gitu nya di kulubna. Pokona mah sieun aduy masalahna mah. Abdi meser ka mah di Pangjugjugan 60 leunyer. Ditek-tekan ti jam 10 enjing-enjing sareng pun bojo duwi ke jatabu 1 wengi. 10 enjing-enjing. Wah, tuh sabaraha jam ya? Wah, lami. Masana teh sadayana tos dikulub gitu. Nya tah gitu geuningan. Tah saatosna garing ye minangkana 7 bulan disimpen teh digaringkeun.
langsung proses lajengna. Diproses kieu upami karena mah kieu disoak heula. Simpen. Disimpen deui wae. Saminggon ameh cekah heula gitu. Ai kadang-kadang anu ngabebereg mah cowok langsung didamel, tah tos didamel teh Disurupkeun heula tuh. disurupkeun heula. Disimpenna sawengi, da anjing teh pakarobi. Nya Gitu. ku proses, pengeringan meotan oge meureun nya. Pembukaan gitu. Bekah tibalik keur jadi bekah. Nya jantan dicowak teh jantan bekah gitu. Jadi kanu nada oge robah deui. Robi. Gitu. Aduh lami oge nya geuningan dugikeun ka ieu mah intina ieu proses ngadamel calung ti awal sampai ka jadina calung tiasa dianggo sabaraha lami. Ya pokoknya mah upami ngadamel calungnya nu ka alaman Kupir Bados ayeuna abi tos garing. Upami non ti tabuh 8 lah. Jam 12 tos janten calung, tos aya surupan. Tos kan proses. Nah di mana aya nu didamel di kantet. Gitu di kantet proses etana langsung gitu. Sadinten lah tiasa ngadamel upami calung wungkul mah ceuk basana 3 set ge. Pamitos aya bahan jadi mah. Nya jantan ngadamel teh acan diancakan gitu nya. Tiasa ngadamel nyurupkeun calung diperepetkeun 3 setnya tiasa. Iya, nya saupamina bahanna tos janten. Aya diproses awal ngulub sareng ngalap teh mah lami nya. Can ayeuna model ayeuna merain awi can tuang heula di jalan. Kendalana naon dina ngadamel calung? Kendalana ngadamel calung mah sarasa mah ulah kedah nyalira. Naha Kedah nyalira upami ayeuna benten sareng ngadamel gamelan osok sami. Gamelan upami tinggi-tinggi tinggal ngetrok. Calung mah upami ayeuna cenah tinggi rendah teuing. Ayeuna kan ngalamun atawa seueur naon tongtrang gitu nya. Janten kaganggu robi janten suluh. Ayeuna upami di non upami tiasa bae ditinggikeun deui. Nu luhur ieu kitu umur aya nu 5 penek nu 4 luhur. Beda jadi teu presisi gitu. Oh eta lami oge mending keneh meuli euy wani 1 juta mah saset. 1 juta saset. Eta teh nya sekitar harga eta layak pake. Layak pake. Gitu. Anu meryogikeun calung saset pokona mah bade sabaraha set oge insyaallah. Disayogikeun ready stock atau napi sayogi ready stock pokoknya mah wah aya di mana alamatna? Di alamatna Cilemu upama YouTube mah aya Karma Asmara Official. Wah, Karma Asmara Official. Tah nyayogikeun calung. Gamelan oge ngadamel. Gamelan oge aya. Kacapi aya. Macing anyuk. Bilih gitu nya. 1000 sapoe we. Nyalah tah eta geuningan Akang Dede sadayana urang teh desa ukur nonton wungkul calung tapi kedah aya panginten terang oge kumaha proses pembuatanna bahanna kumaha atos nembe diguar nya tah kitu uih deui ka habitatna mangga nuhun pisan informasina bade ngintunan heula ka barat sok ka saha khususna ngintunan ka Bapak Ketua Kencana Ungu Bapak Wahyu anu di Neglasari sareng balar-balar sadayana ya wilujeng nonton wilujeng ngadaungkeun ka sadayana pokona mah kitu titik gitu nya sakitu iya mangga atuh hatur nuhun ai kitu mah Pak Ketua kadieu lah sakedapa tuh manawi aya harapan Pak Ketua selaku pupuhu di Paguyuban Seni Calung Sumedang manawi aya nu bade didugikeun saperkawis panginten pangharapan simkuring atas nami Paguyuban Calung Sumedang kahiji panginten kapara nonoman kaula muda anu sami-sami mika cinta karena seni calung hayu kurang sasarengan nanjirkeun seni calung khususna oge panginten pangharapan anu kadua mudah-mudahan pihak pemerintah terkait tiasa ngadedel tiasa ngarojong non rupihal anu positif khususna ngawangun dina seni budaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah da kumaha ieu sono masono Pak Ketuanya jalaran urang teh kasengker ku waktos panginten janten ngahaturkeun nuhun pisan sakali deui ka Pak Ketua miwah reng-rengan PSCS atanapi Paguyuban Seni Calung Sumedang anu parantos ngiring ngahibur ka Akang Teteh anu nuju kaleresan nuju leleson dina wengi ayeuna pamugi sanes waktos urang tiasa patepang deui dina kayan sahat walafiat hapunten Akang Teteh sadayana mung sakieu nu tiasa kapihatur panginten ku kituna ulah kemana-mana aya lagu pamungkas ti Suantena Kang Depi pangintennya
Kang Depi tiasa ka dieu heula panginten Mangga, Kang semanggakeun. Tah kitu Akang Dede sadayana hapunten tangtosna sim kuring ti tadi ti kawit dugi karengsena ayeuna seueur pisan hal-hal atanapi cariosan sim kuring anu kirang pernah di Akang Dede sadayana pamugi dimaklum pamugi dihapunten sagala rupi kalalepatan kaluluputan sim kuring anu dihaja boh nu teu kahaja. Oke pamugi sanes waktos urang tiasa petepang di dina kayaan sehat walafiat. Teras manco di SMTV layar kaca urang Sunda aya lagu pamungkas ti suantena Kang Depi aya laguna Oet-oetan. Begitu sim kuring pun dipokonga. Oke disarengan ku para kanca nu dina wancen damel dina wengi ayeuna. Sejak undur pamit wae urang pukas ku billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak permios. Rumah tangga teh tos lila tos aya 3 tahunan tapi heran unggal poe gugujrona saya pisan papaseaan unggal datang timburuan nganakeun raja aturan ngadenge beja ceuk beja anu jauh kananya anu jauh kananya oet-oetan jam paring pegat talina cecerewetan nu geulis alim di dua oet-oetan jam paring lentop katumtum cecerewetan nu geulis alim dicat rumah tangga teh tos lila tos aya 3 tahunan tapi heran unggal poe gugudrona aya pisan katentreman teuleung papaseaan unggal datang timburuan ngadakeun raja aturan ngadenge beja ceuk beja anu jauh kananya anu jauh kana
gelis alif didung